dan nama abah teh rek nemongkeun lauk halus, lauk gede. Itu juga si abah kali bapak si Udin Itu bener. bener. Din, kunaon ngalamun wae? Bah. Tuh, Bang. Biasa we, Bang. Biasa kumaha sok nyarita ka abah. Aya masalah naon? Coba saya masalah. Ma, Udin ningali barudak teh. Baru ke HP, ayo Udin mah itu. Udin ngelamun keur nongkrong kan barudak melarang HP, Udin mah cicing we Udin mah. oh jadi Udin teh caritana hayang HP gitu. Nyawa coba dah. Udin ini hayang HP itu ke deun ieu lulus. Emang saha baturan Udin geus baru ke HP? Oh, barudak lobaan. Baru ke HP Udin mah Si Arif geus baru nya. Nah, geus baroba. Ayo Udin mah keur bisa ngulang cicing nempokeun. Heeh tuh. Kayak abah orang usaha lah meureun si mak kada pamelikeun HP. Nyawa lah Udin. Udin mah jagaan imah we di dieu. Heuh. Bang, alok Bang. Bang kemana nya? Kemana? Gila, ini ongkor ke mabar tuh balai dia mah teh. Jangan we dagoan di dieu. Lila heuh. Kaburu di keluar kolot. Nya sing di kita urang. Can tugas di can beres. Yuk abah ini dulu nya. Oke deh atuh dagoanna 10 menit deui mun heula euy. Ini sing di teteangan kolot tuh. Dagoan heula we 10 menit deui. Oh tuh nya kudu di game meureun nya. Ini urang mabar lah yuk. Ayo gas login lah. Tahu orang slow. Gitu. Yang kedua ya. Wah ya. Kemarin nama ya tuh. Ini ditambah lah kolot, euy sakedeung bieu. Pada ditambah rek Bali tuh. Udah hampura we tadi udah dititak kolot. Ayo mabar besok tah dia. Kunaon Din? Ngahulang wae. Cuma mun aya kahayang mah ngomong wae Kang mah. Kayak pas ngomong siapa ge apalin tanya ke siapa. Mak rek ka sawah heula nya. Nyusul di abah bantuan ngarip. Nanti mah Nya, emang menit dia di dari yang lila. Geus setengah jam orang nungguan yuk. Udah tuh login. Duh, segan bener we si Abah jeung si Mun pamulikeun we. Erang jeung we ka barudak. Jeung bian nu WA dah. Kumaha nya? Baiklah, sugan. Sugan we. Si Abah bener. Nyan. Kemarahin Iya, kemarahin Mana HP mana? Ayo coba ke HP. Encan bahasa teh ngomong rek meuli geuning. Kapan ngesuhu si Abah bebeja sama Arif pamulikeun. Mana lu bukan rame ho. Sama abah. Pantang pasung. Kan nangis sih nggak ada HP sama ini sama Raha. Orang sih beli. Si maka beli kemana mah juga. Baik beli Abah paling ya. Emang abah mau dikewe naon? Tuh baik dan sama si Abah lega tuh lumayan. Ngoret ge nya. Kawan Ngorek ikut menang dewa. anjing tak percaya sama Gitu. Kade munjung maneh. Munjung. Mana? Kalau di jualan mah. paling nanya unggul wingan juga HP suka lu si Abah ke merek suka 800 Jual atuh ayeuna sawana kan wagali. pan hayang wi dijual teh. Panas nginum kami sampai lah HP-nya orang ke warung lah. Tinggi cepat tuh. Siap nih kurang. Iya duit nak. Baik orang. Korek. Ingpan pedo we nu beureum. Jangan mana mah ada barang. Kemarin mana pokok nunggu sih. Udah ini kami sih ieu Kali ini kecata. anjing. Kali hayang mah ini boga HP cekes kitu we sih. Jadi we ele wing masing. Kan bae tidak bisa hirup gitu. Eta mah. We itu kali bodoh semuanya. Iya, ini Bosan yang nunggulan.
Aduh, bahaya tuh ngalikan aja. Anjing lumayan atuh anjing anjing belum. Bang, kalau main itu yang bener bang. Itu masang musnya di depan gak ditembak. Udah 2 juta, woi. Anjing segitu lo kalau Itu berak, itu woi. Eleh. ayo nggak usah. Balik lagi lapar ya. Karasa yuk lapar. Betul. Lapar mau lah diasal. Kayaknya Pae. Kayak ulun mah mau HP. Hari si Udin kemana? Pae udah lah. Wah, nah, lu udah kemana, Sul? Anjing balik, Sul, mana disebutkannya? Teh kok kodok lah. Kemana nih? Tadi kacamata. Udin tadi dibawa, Udin. Oh iya dari ulang ngomong nama saya. Terus kemana pada ujian malin tadi di mana seling si Udin mah? Pas udah ini bawa. Kewa bang tiang, Teh itu buka HP kencing mah nggak pusing. kita menang anyu. apa di kumaha kayaknya nah balik nih kayak mah sembutkan. Woi, bicarekan ay ku inong sih. Mah, aja mah HP menang anyu kata tecan lunas. Maka kalau tahu ya, dia mah tadi Kolotna ka mana? Hayu Bener, wae. yuk. Telat tuh kagok euy. Alah jadi aleh ini. Sul. Hayu lah. Itu ah, Ini teh mah kolotnya. tanya mana? Datang ke Jo. Din, Kau Den. Din. Den. Udin. Kemana anak lu? Sawah berenya. Ya udah karosong gini ge. Sawah jika nama itu mah. Heuh. Ya, mending nama kita ke sawah yuk. Berarti yuk orang papaya. Sawah anak. Belum yang lo ke sawah dulu yuk. Sawetan. Bah, ari What? si Udin teh ngulang wae hoyong naon. Ka abah mah tadi nyarita teh hoyong HP si Udin teh. Budak teh loba pamentanya kolotkeun kieu ge. Cenah mah ada babaturana geus baru gaeun terus si Udin teh meureun sirik meureun kitu tah. Tapi dah urang hayang mah hayang pangmelikeun. Tapi duit di mana ieu teh? Ya orang di heula we urang yang heula tuh mah da karunya mah urang ada teu tega ka si Udin. Bah, kan minggu hareup teh urang teh panen. Mending jual we parena. Jual ka saha mak? Tuh kanu butuheun we da karunya si Udin. Gampang lah. Kira orang jual mah da karunya abang si Udin. Tadi ge ku obat kita jagaan sugana nurut pangolikeun mah jual heula. Yuk, nanti pare. Dapat minggu hareup cair. Itu juga si Abah kali Bapak si Udin heuh. Oh, tuh bener. Bener. Bah, tapi bade kabung heula rada mules ya teh. Oh, nya sok. Ge ka deui bah. Heeh. Anjing. Tenaonan balaka jalan teh. Balaka. Wah, ini gerak. Iya. Bah, Punten Bah. ini apa Bah? Oh, abi ieu kai Calan HP dari teh. Tadi teh tapi si Udin teh di Udin. situ. Udin Putra Abah. Ya, teh keur marahin. Ah, terus kuwi Sok we ngomongkeun saurang ka Abah kumaha ceritana. nya. Oh. Nanti keur marabar. Tah, Nah, si Udin datang. ya. Cina hayang HP, yo kumaha nih urang teh. Oh. Nah, batu mah geus boga tah. Terus Urang teh ka ieu ka warung meuli nginum. Hari pas balik si Udin eueuh, HP ge eueuh. oh tapi eta teh geus pik si Udin mawana. Digana daun Ayo. di jelema deui kadinya teh ngalewat teh Oh. abi dijagaan. Nah, kayak beren si Udina ku Abah ditanya heula. Ya. Tapi sing lain si Udin, tapi mudah-mudahan kayak pami ninggal mah Abah si Udin nyawa HP, kayak dirabut ku Abah dipastikan ke Ujang. Tuh hampura ya. Nuhun ya, Bah. Ya, Urang betul. neangan dah, Bah. Ninggal Abah mah bisa oke. Nah, dari lang ore dah kagok. Lieur si Udin malah. Aya wae si Udin mah lieur ka Abah na ge. Aya naon wae, Bah? Mah. Ieu mah geura urang caritakeun. Ini mah. Di mananya? Tadi dewe mah. Ya sok.
sama di dia tuh bayar di handap lah. Aduh. Dari mana euy? Kieu mah. Kieu teh pas abah korpe di dinya aya barudak pembaturan si Udin. Ta manehanna teh tadi teh kerjajan cenah. Kerjajan di warung si Udin bebarengan. Nah terus iya nanti pas barudak jarajan meren HP-na meren dituna didinya juga nama pas saya si Udin. Nah pas barudak keluar deui juga nama pas geus jajan. Nah barudak eta teh jol leungit HP-na cenah si Udin ge jol eueuh. Meureun poho nyimpen eta. Teuing abah ge da kitu cenah kronologisna. Pas barudak keluar teh cenah tos teu aya jeung HP jeung si Udina. Abah kudu kumaha euna beti? Kurang cobaan omongan lah Udina. Omongan kumaha? Omongan eta bener henteuna. Oke paling abah ieu kagok mun ngarit sakieu deui. Lain ngarit eta nyacar. Geus we. Bah, abdi bade nayangan si eta Udin heula. Heeh. Kapatahan mau ngelawan bebeja we ka abah balik. Abah saeutik deui lah yuk. Oke langsung OTW pulang. Di payun mah. Heeh sok. Kade mah. Heeh. Duh balak ini lieur. Ah. Nah, geus ieu mah beres lah sakieu mah. Saya balik heula. Nah, Udin. Aya wae si Udin kalau di dieu. Yang mana? Ah. Itu naon da yuku-yuku ya nya? Orang intip. Jangan jalan apa? Ah, nah lauk teh menasa gede-gede teuing itu lauk naon nya? Penasaran teh. Entah. Ayo teh. Tahu ke penjela mah. Halus ge si Cita mau dijual ieu mahal. Dia meuli HP si Udin. Lain kali ke kerjaan wae. Wah, jual lah. Bangsa, ke laut bangsa. Mahal ya mau. Jadi beli HP teh. Orang mau. Dekil lah. Wah, jual lima. Jual mana? Iwah, jual weh. Mana tinggal di dieu nya. Urang rek mawa karung jangan ngawadahan ani. Cing, awas ngapur. Gitu nih mah. Aduh, dia mah lumayan lah. Dijual teh lah. Kurang mantap. Aduh, capek kieu Halo Tor di mana sih, Mak? Mak, Din, ka dieu, Din. Mak. Ayo. Duh. Rezeki mantap lah.
Ya budakna, Bah. Yuk, Udin di dia tah. Mah di dia, Udin di dia. Udin, di dia. Din, di dia we, abah di dia kalau tuh abah tuh. Nya sok diuk tah di dia tengah. Di deket mah. Abah rek nanya ka Udin. Udin bener. Ieu nonton nyanak HP rencangan Udin anu tadi di warung. Coba abah. Bener. Kompangna tadi rencangan Udin aya ka abah kereng di ditu tuh keur ngarit. Din, ari eta HP saha? Menang meuli mah tadi mana? Menang. Boga acis di mana, Udin? Ya HP saha yeu? Pan menang meuli, Pak. Aya abah nanya acis teh di mana? Pan tadi manggil duit. Ieu teh Udin teh di tonggohnya. Sabaraha manggil duit teh? Manggil duit teh 100.000 teh. Nah, terus anu rek ngajual HP cenah ieu heula we cenah anjuk heula. Dianjuk 100.000. Aya harga aslina HP sabaraha? Ya harga aslina mah 800 tangga duitnya ti abah. Pancek abah ge ulah wara kan abah teh can aya. Atuh pada atuh hayang we atuh boga HP. Pancek abah ge engke tita Udin ngajagaan imah. Cek abah pangmelikeun. Udah teh tadi cicing di imah ge atuh bah hoream. Jeung sangun aya saeutik masak-masak. Cing ieu ku abah orang kita HP-na orang taroskeunna ka rencangan Ujang dari di warung. Antong atuh bah. Da Udin butuh HP bah. Oh, nurut ka abah dosa. Ya tuh bah. Heeh, bola. Mah, da gua nas kedeng abah rek ini teh nya pembatuan ieu. Mantap. Din. Udin teh carita ka emak. Sok jujur, mama moal nyarekan. Sok we. Jujur naon atuh mah? Eta HP menang di mana? Dia mah udah tadi pernah Udin di bahasa eta kene geus ngomong hayang HP pernah ari ku abah jeung ku mah kan ukur ditu-ditu wae engke udah Udin ge kasal mah Udin ge hayang boga HP. Mate teu gaduh acis ya teh dia oge dugaan we cair pare langsung meuli HP di. Jang, ada dia. Abah, aya HP teh? Abah teh rek ngopon dia HP nu arujang we. Bener ieu, Bang. Heeh, ieu nu urang. Kumane, Bang? Heeh. Oh iya tuh. Abang kan tadi di Oh, si Udin. Oh, Udin. Si benernya. Kuat anu. Campurannya. Mas kuat oke. Oh, nya. Coba kurus abah galak. Mama we, jeung masih abah we. Terus eta mananya eta HP menang di mana? Mun barudak. Oh. Tong kitu deui Din. Mama nyaah ka Udin teh. Si abah ge pasti nyaaheun ka Udin matak kieu ge. Mah. Geus we Din, urang ngan heula si abah di dieu. Ya, Ulah ka mana-mana Udinna. Hei Udin. Abah tadi geus nanyakeun ka babaturan Udin, nah HP nanu rencangan geuning cek Udin cenah menang meser tadi. ya tuh bah jujur mah yang babaturan yang kok tadi ge udah misal ayeuna kieu bah ayeuna be yang HP ku abah jeung kumaha dingkeng-keng wae di bahasa eta. Pan Udin, abah teh nyaho sorangan, abah teh lain Udin. Kudu nyaho pan di mana abah sok menang duit jeung henteu. Udin narimakeun teu ka bapak. Eta abah nu gawe kieu. Nah justru eta enggeus tadi nama abah teh rek nemokeun lauk alus, lauk gede, temek dijual. Lauk gede naon bah? Alus sisita ge warna emas, tadi mah meulikeun HP jeung Udin. Mana laukna cik kumaha? Ayo urang tempo. Pira aku mah ikan hap. Ayo tuturkeun. Dari mana naon atuh? Ayo. Alah. Nah, eueuh laukna tadi mah di ditu. Bohong abah mah meureun. Asli, mah di ditu laukna mah. Ada kumaha ya abah? Sekarang teang gede Ujang, gede Udin. Bola gerak. Tadi mah tuh baru kena nang abah newak ku abah belaan kolotor celana. Coba bah, anjruk teangan. Oh jero mah Sing ieu ngaleungit ke. heeh. Gede kudu anjruk bah. Gede laukna sia. Nah, urang teangan. Ya aku gede sagede urang mah coba. Asli burung mahal dah kok ieu lagi cisita warna emas. Cobaan bah teh abladinya bah. Masa mas kawe meureun bah ah.
Oh, punya gedean saya segede kumaha, Bah. Segede Udin, tapi dah kos di TV gering nusok ubakan gituan. Ah, kade Bah, bisa ieu Bah. Iya, kumaha Halus sok lele gombel. Yuk, abah arek bari lempuan lah sakadeu penasaran soalnya halus laukna. Bari balik Bah, bising lauk jajadian ongkos, sieun mama. Pak. Oh, yuk tunggu sareng balik we baca. Laku ya laku sagede kitu ya, Pak. Gus. Mane ulah Udin, ulah kos kali deui mau an HP batur, teu alus teh da abah mah teu ngajarkeun kitu. Tah, Tah, ulah diulang deui we pokona mah. Tah, dengekeun cek si emak kudu nurut. Era kalau teh bising disangkana nanti budak Gagal, ngurus budak teh gagal. Tah, eta